Nah hanya aya lalaki menang nyandung, aya wewe teu meunang. Atuh nu kitu mah teu kudu dijawab ku hukum. Jawab we make logika. Nah aku logika. Ku akal logika. Maksudnya kieu contohna. Lamun lalaki nyandung boga pamajikan 3. Terus tiluanana teh hamil. Bakal puguh hiji eta bapakna cenah. Ayeuna sabalikna sok. Lamun misalkeun pamajikan anu nyandung boga 3 salaki. Nya. Pas begitu manehna hamil engke ngajuluk teh kira-kira bapana nu mana? Nya. Heuh atuh. Anu ngaran lalaki tiluan atuh. Kan engke anak hasil oplosan urang.